pepeje ulah nepi ka nyapirakeun kana salat jalma nu tukang ninggalkeun salat nyapirakeun nepi ka ditinggalkeun salatna tong boro-boro rezeki milik kahadean kaalusan jeung sabangsana setan ge mungeun ngebaturanna sajeuna setan ge mumuleun ngebaturan jalma nu tukang ninggalkeun kana salat dina hiji waktu bareto aya hiji pabudak manehanana keur lempang di hutan di leuweung nepi ka tinggalin salat asar, tinggalin salat maghrib, tinggalin salat isya, tinggalin salat subuh, pokokna mah tara salat dikersakeun ku Allah manehanana bisa nempo setan di istidraj tekun miluan ke dunia alam gaib nanti dua dunia geningannya si eta mah tara salat tukang ninggalkeun salat nyapirakeun salat geus eueuh we tah hatena teh hayang ngalakonan salat teh eueuh nepi ka diistidraj ku Allah bisa nempo setan dina hiji waktu manehanana nempo setan nempo setan manehanana nempo setan eta setan kabur nempo si eta naon cenah setan kabur nempo manehanana dina hiji waktu nempo setan pagi deui jeung setan eta ditanya weh ari si lain teh kunaon balik ka kapal papaijeun kami sok kabur bae eta setan ngajawab kumaha ceuk setan teh ya uing jeung karuhun uing bos iblis kapan bos ngajang uing jeung karuhun bos iblis nepi ka dilaknat ku Allah nepi ka dicabut nikmat-nikmat nepi ka dibere laknat ku Allah lantaran hiji dosa naon dititah ku Allah sujud mere penghormatan ka Nabi Adam ngan teu daekeun ku bos teh anjeun dititah ku Allah salat pohor tinggal asar teu dilakonan maghrib kalah ngiring isya kalah tiga subuh kalah ngaguguatunuh duha komo maneh kalah nino carangka ngadenge salat duhur kalah kabur maneh kalinya salat asar kalah ka pasar si lain teu salat heula soak uing ngetik setan teh aing mah soak nempo maneh teh eta parentah Allah nu sakitu lobana ku maneh ditinggalkeun bedul keeng mung aing mah mung deket jeung maneh teu saha sabab mun uing deket jeung maneh teh aing di akhirat dihijikeun jeung maneh dina neraka teh hayang ceuk saha ceuk setan ge soakeun ka jalma nu tukang tinggalkeun salat nu tara salat mah dipikir salat ku setan sieun diijikeun di akhiratna diasupkeun kana goya neraka jahanam tadina neraka jahanam teh aya siksa deui disebut teh goy cuk setan meureun aing mah cukup neraka jahanamna we teu hayang asup kana jurangna mah jang maneh jeung saha jeung setan keung teu jalma tukang ninggalkeun salat mata kecilak mesti disebutkan makbubon bi qulubil mu'minin bakal dijauhan ku jalma-jalma mukmin hatai jalma mukmin muarek hayangeun ngadeukeutan jalma nu tara salat wayahna